Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu. Hari maqalah nomor ke-10. Kita buka. Bab 2 maqalah ke-10. Qala ngadawu sa'an nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad salah satun ari tilu golongan naparin tilu golongan yudillu bakal nyiuhan ieu di dieu teh aya kalimah injemah kieu bahasana aya tilu golongan nu bakal dirahmatan ku Allah. Rahmat eta mangrupakeun pangiuh-iuh gitu. Yudillu bakal ngiuhan saalo Gusti Allah tahta dili dina hanapeun iuh-iuh naon arsyihi arasna Allah. Iraha eta teh yauman dina hiji dinten ladilla nu teu aya iuh-iuh illa diluhu angin iuh-iuh Allah. Cek sepintas malogatna Allah juga mamawa payung jeung juga boga suhunan. Lamun dilogatkeun lempeng. Ae yaumal kiamati dina poe kiamah hiji al mutawaddiu jalma nu daek wudu pil makarih dina keur waktu hoream. Jamul makarih bipatil mim waro ae pi au qatil masyaqat dina keur waktu aya kelelahan. Keur masyaqat engke masyaqat aya seriji engke. Wahia au qatul baridi asyadid dina keur waktu tiris anu kacida. Hiji wal masyi'u kadua lempang ilal masajid ka pirang-pirang masjid atawa ka masjid bidulmi dina keur waktu poe. Dua tah wamut imul jai'i katiluna mere dahar ka jalma nu keur lapar. Surahna urang lempengkeun tilu golongan nah urang termasuk sok daek wudu keur waktu horea atau berarti minang ka masjid atau napi sok minang ngabantu nu keur kalaparan ta ieu nu tilu bakal menang iuh-iuh rahmat Allah. Dan samemeh kadinya ulah urang terangkeun heula. Ieu termasuk kana akidah sam'iyah kade. Akidah sam'iyah teh nyaeta perkara kajadian nu bakal karandapan ku sakabeh manusia. Contoh ayeuna urang hirup bakal maot eta teh akidah sam'iyah. Kadua alam barzah. Nikmat kubur jeung siksa kubur itu akidah sam'iyah. Mun dina teu percayaana teh doraka. Bahkan bisa tumiba karena kufur. Wah, cenah teu kudu ditalkinan anu maot. Da aing ge lain nalkinan anu maot. Nalkinan anu saha? Nu hirup. Aya nu maot eta ditalkinan pedah we aya hadis qudsi Jibril nyaurkeun. Salami nu ngubur ngajanteng di pakuburan di dinya Allah mere muka ingkisap pangdenge ka mayit. Nu matak eksa nu disebut morfin bin an Lah ulah lanceuk nama bager adina we. Hei Tony, anjeun ayeuna geus aya di alam katilu. Si gehe teh kaluar. Ngajawab nya a. Tah goblok na si Tony. Kapikir we hudang na kuburan.
atuh da geus nyebutnya nama atuh nya geus lain pinarakaeun anu kitu mah di surgaeun geus kitu naon sababna halyak doh seperti eling jarang anu kitu teh meureun ketika bahasa hey Tony udkur ingat ku anjeun id keur kitu jaa datang malakaini dua malaikat pan eta teh ku Allah keur dibere panerapan nyawa balik kana ruh balik kana raga kade dina hadis qudsi entak ngajina ulah dilewat geura kade alam nu kalewat ku urang teh hiji alam ruh dua alam dunya katilu alam barzah kaopat alam mahsyar tah ieu ieu diterangkeun nomor kaopat ari alam mahsyar teh naon yaumal muhsyiru poeanan dikumpulkeun sakabeh jelema tim mulai Nabi Adam dugikeun ka engke jelema nu gubrak terakhir ke kiamat dikumpulkeun kabeh urang Amerika, urang Australia, urang mana-mana kabeh duka papanggih duka moal isuk engke ari ngariung selot masa mau apa panggih ya teh eta pimpinan si Tony ulah tuh eta aya ai pete kumaha keur ngariung kabeh ti mulai Nabi Adam nepikeun ka engke gubrak terakhir di poe kiamat akhirna kehidupan dunia dikumpulkeun kabeh nu matak disebut teh alam mahsyar teh nyaeta alam nu kaopat nu bakal kalalui ku sakabeh manusia nu legana harita bisa nampung ka sakabeh umat lamun rek nyongkot contoh mah nuju di Arafahnya ji berbagai bahasa kabeh bahasa Arab lebih robbana robbaik robbana mulai nu bahasa Inggris Allah is great this in the name of Allah the benefactor wow malaikat na oge dateu diajar bahasa Inggris agar makro buka di Amerika ahli Allah ngajawab Allah tempat kumpulna makhluk ti kawit Nabi Adam dugikeun ka makhlukna akhir zaman kayak dikumpulkan ke dirinya wa inna sya'ata atiyatun la raiba fiha dengikeun sanyana poe kiamat teh bakal datang la raiba fiha tong mang deui awas da cirina mah geus aya 88,8% dunia itu sedang lagi di atas tanduk dunia teh tinggal untung lo pakai nu adan jeung nu tahrim isuk tasi toni rek tahrim cenah ciri kiamat teh nu tahrim geus jarang abi isuk rek tahrim marah naon sia marah lila keneh kiamat diperpanjang menyaloh kapaksa ku beungeut sia kita si Tony ngomong pisaan karena gitu kersuluk sih kersuuk laroi bafiha dengikeun ulah diragukeun inna zalzalata saah genjolongan alam dunya bakal terjadi al-qari'atu mal-qari'ah iraha waktuna wallahu a'lam ngan bejana poe Jumaah ayeuna rebo ayeuna naon rebo cek Salasa Kemis Jumaah duka Jumaah eta kan aya keneh nu adan teh aya keneh salat aya keneh zikir aya awewe solehah aya lalaki nu soleh aya indung bapa nu hormat aya indung bapana anu taat jauh keneh jauh nyasek tapi kade bantatan datangna
tanpa ada serine di pemerintah. BMKG gen kateter kamari aya naon, aya tsunami saeutik. Laroy bakiha. Tidak ada keraguan di bahwa kiamat bakal terjadi, urang bakal balik kana alam anu asal. Wa annallaha yub'atsu man fil kubur, sanyana Allah bakal ngahudangkeun man ka jalma, yub'atsu bakal ngahudangkeun man ka jalma fil kubur nu aya di pakuburan. Termasuk nu kuburanana maotna di tengah laut termasuk. Saya nanya, eta nu dikubur di nu maot di laut, nu kapal udara kamari geuning. Ditanya tuh, ditanya ada beda alam. Gitu. Nya nu maot dihakan ku lauk, ku ore sanca, ujug-ujug keluar jadi tai. Ditanya lain jasad nu ditanya naon? Ruh. Pan si Tony mah ngacapra. Mun maot di laut mah mau ditanya cenah ku malaikat. Ditanya ton. Wa annallaha yub'atsu man fil kubur, Allah bakal ngahudangkeun yauma yub'atsu man fil kubur, dina hiji poe urang bakal dihadangkeun. Sanu pampayuna ka gugah hiji nabiyuna Kanjeng Nabi Muhammad. Kadua ditutulkeun ku para nabi. Katilu ditutulkeun ku para sahabat. Ngaleprukeun ke si datang. Engke. Udah mah urang isuknya. Ya udah kabeh da ieu mah. Naon? Yauma tabdallul ardo ghairul ardi. Engke teh urang bakal pindah alam. Ketika urang dikumpulkeun di alam barzah dina luhureun taneuh, engke dina taneuh deui beda alam. Ya masya. Wa barozu lillahil wahidil qahar, abring-abringan neangan kahormat kamuliaan jeung rohman rohimna Allah isuk teh diteangan matak ayana dong lumpat sakabeh jalma muruna ka Nabi Adam minta tulung jeung safaat Nabi Adam teh ngadawuh aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kaula ge eueur susah tusugan ka Nabi kitu bahasana. Eta teh 1000 tahun ka Nabi Adam. Lumpatan ka Nabi Adam. Nabi Adam isin anjeunna teu tiasa nyapaatan naon margina gaduh kalepatan kahilapan di surga Allah alam wa khaldi. Komo urang nu mokot dosa erek bisa nyapaatan anak. Coba. Ya Allah ya kan. 1000 tahun dah tadi. Di Nabi Adam ke Nabi Nuh 1000 tahun. Ke Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Abring-abringan orang teh. Kaayaanana keur kumaha urang? Awas jadi dia bahasana. Ya syarun nas yaumal kiamati hunatan. Nyaweker. Gurrotan. Tataranjang urotan. Terus uzlan bari dibubuligir ka hanapna oke. Aya nu nyaurkeun lugot di dieu bari punten-punten. Alat kelaminan teleprak. Aya di dieu aya tafsir khusus jeung jelema anu ketika di dunya na loba dosa teu kaburu tobat. Ya Allah, ayeuna kasintakeun seleting geus era. Komo isuk sakala pekerjaan. Ayeuna bisa katutupan ku sorban. Kokopea. Engke mah teu aya. Kitu dah.
yuhsyarun nas yaumal kiamati, aduh ya Allah, hufatan nyeker geuning kitu make kade pan engke teh aya saur Kanjeng Nabi di tatarannya waktu harita aya nyaurkeun inna awala man yaksa yaumal kiamah Ibrahim alaihissalam. Pertama nu ketika waktu harita nu ngange-angean di pasian angean ku malaikat malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Maka dina hadis al-maitu yub'asu fi siyabihi syai'un yamutu biha. Engke teh jelema teh punten. Aya nu nyaurkeun saur hadis mayit bakal dihubedangkeun fi siyabihi dina pakaianana alati yamutu biha. Lamun urang maot make boeh eta sok sanajan ketika digali cek dunya apa eta teh buruk. Palebah mayitna maotna dikubur ku bati ngange bati isuk teh bati jaket jeans Ronaldo diange itu kalau bah maut orang teh keur jadi aing piking make di dia mau Bandung dah aing piking upami ningal hadis ieu al maitu yub'asu fi siyabihi allati yamutu biha gitu. Matak baju teh sing saropan bisi paes ya teh ibek teh mah teh maot make kaosna teh kaos nu awewe seksi isuk teh hudang teh make eta tuh kudu dijubah nu penting mah hate we sing bersih heuh dor digaramis atuh disebut jelema garelo sok kira pikir si Tony make gamis lagi ya atuh aduh terus di alam mahsyar teh awas dengkeun tudna syamsu yaumal kiamah deket nak mak di poe kiamah deket nak matahari dina poe kiamah engke di alam mahsyar minal khalqi ti urang makhluk hatta takunu minhum kamik daril mailin fi amalihi jauh jeung deket tergantung kumaha amal hade urang dumatak geuningan aya nu kaluar keringat kesangna teh kamik dari amalihim fil qurati kaluar kesangna teh kumaha deukeut jeung jauhna matahari contoh ahadat maksiat unggal poe unggal peuting nya meureunan teuleum dina kesang sorangan isuk teh teuleum na kesang bari keur haus nu diuyup lain cai kesang sorangan deui sok tinggal hitung ayeuna lobana amal geus katobatan atawa acan engke teh kena aya nu gagaro saking panas kamurang ge ari keur panas mah gagaro kitu nya arara teu nya beres teh nying mah punten yakhrujuna min adfarin nuhasin keluar tina kukuna diganti ku Allah jadi tabaga nu akhirna ngagaro keluar kulit na ngalelen kabeh pabadalna ngaganti kami jal dan ku kulit basyaron jadida ku kulit anu eta teh karek di alam mahsyar acan ke di neraka gagah nyong gitu wasuratul alwan rupa-rupa urang nu hudang di alam mahsyar teh bakal beda-beda aya nu beungeut monyet awak bagong isuk teh aya nu meles monyet dan di dunyana pinter memonyetan
Awas dia kudu percaya ya akidah samiyah loh. Sampai-sampai nu ngetir nu ngeri dah. Ketika di alam mahsyar aya salaki nu ngudang ka pamajikan menta pertolongan, pamajikan menta ka salaki, indung bapa diudang kudu jadi anak, anak muda diudang kudu jadi indung bapa, menta pertolongan. Ternyata anu akrab di dunia sapoe saputingna jeung pamajikan nepikeun ka pamajikan teu wawuh kanu jadi salakina, salaki teu wawuh kanu jadi pamajikanna. Naon sababna? Sabab beda dina beungeutna. Nepikeun ka indung bapa. Allahu Akbar. Aya bahasa kieu dina Quran. Yauma yafiruna, dina hiji poe yafiruna kalalabur. Indung tinu jadi bapak, bapak tinu jadi indung bapak, anak tinu jadi indung bapak, dulur jeung dulur. Naon sababna? Era bisi dipentak pertanggung jawab. Nepikeun kan akang. Sasia akang-akangan kai. Akang abi teh nyimona. Budak anu bin anu dikawin ku akang bulan anu, tahun anu, tanggal anu, mas kawin anu. Cek salah kita. Ari biodata nama. Tapi aing teu boga pernah pamajikan nu rupana kawas bakung. Rupana kawas monyet. Rupana kawas begu. Aing teh ditaros. Naon eta teh? Awewe awas. Nu eueuh ka era di luar muka-muka orang, di belakang kan jadi salakina. Nengkeun Bu. Sia. Na TikTokan. Dina Facebook. Dina IG. Dina aplikasi. Dina micet. Bisi pamajikan marane di belakang maneh masih kikituan. Engke teh akang tulungan abi. Da akang harita ikut milam merboan abi mah joget di kamar sorangan. Monyet. Eta mudak-mudak. Aing teu boga pamajikan rupa monyet. Wa ahwaliha tingkahna awewe pidunya ke di dunia hiji loba keluar ti imah tanpa izin jadi salaki. Dengkeun awewe. Nomor kedua, loba nembongkeun aurat demi kebahagiaan pujian orang lain ketimbang salaki. Monyet. Da ieu mah tuh eraan keneh. Munding jeung jelema ge. Munding mah aya cenah ka isi. Ditutupan kene ku buntut. Nyata kabayang. Aduh gak, gawe sih yang ngabayangan ini. Kunu qiradatal kadzibin. Isuk teh sampai salaki aya nu beungeutna naon keledai. Ai beungeutna alus ari awakna jadi bagong. Naon sababna? Sok bermuka dua di hareupeun pamajikan. Jika itu selingkuh padahal kades ya. Bukaan WA sih. Ari ngaran maman tukang bata. Ari dina WA sayang-sayangan aja goblok. Nya dina WA ada tulisan maman bata. Nah, hari dina jero yang lagi di mana? Lagi mandi. Menya atuh Johan jeung maman bata sayang-sayangan. Kapanggih kitu. Nu akhirna ki salaki jeung pamajikan teu papa itu wow. Ulah meron jeung tabung aing kawin ah. Ulah. Kawin mah kawin suga jadi monyet duanana. Bajir siapa dirinya terkawin di alam masar jadi monyet. Allahu Akbar. Idanya ieu teh cicing. Tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takunu minhum.
Kami dari amalihim fil jadi amal nanti tergantung kumaha di dieu. Matahari teh punten. Jarak ti urang nanti tergantung kumaha amal hade jeung goreng. Ayeuna mah bisa papa. Kamari usumpan as geuringan ditarik. Ngomong ke di alam masa. Gitu. Mana ciri panasna hiji? Aya nyaurkeun ketika antel dampal sampean keluar darah tina cepil sinar pangaruh. Saking ku panas. Kadua aya nu keluar kesan atel dugikeun ka digaro asa kulit kabedol ya kulit. Nu mata teu kararuat teu. Nepikeun ka di belakang teh punten. Eta haseup neraka geus kikieuan. Haseupna teh angkup no panasna di dipur ku haseup neraka. Nu matak nyuhunkeun we sapa. Isfalana lana lana ya habibana. Isfalana lana lana ya habibana. Laka syafa'at ya Rasulullah. Ya Nabi ya Nabi. Oh berarti hantam. Nunulungan lain Nabi Adam, lain Nabi Ibrahim, lain Nabi Nuh, lain Nabi Susu. Tapi Nabi Muhammad SAW. Gusti, abdi pun sapat. Siapa terasa rawat. Coba ngabidahkeun siapa. Henteu Gusti abdi mah kudu teu kabel membran. Aku siapa. Baula. Kur zaman Abu Jahal. Man anakna loba. Wa puru'ihi wa usulihi. Mau ayeuna. Engke sapaat ya. Batak cek dina nadom aya dandingan je. Ari alam mahsyar eta pada taran anu rata panasna waktu harita panon poe deket kacida tempatna lega kacida sakabeh makhluk kumpulna bari tagiur manahna sabab amal rek dihisabna. Kaayaan waktu harita urang teh ditataranjangna suku teu make sendalna karandapan kuno loba dosana. Kayak kalaman kan teu boga dosa moal. Engke umpat kanu tilu. Pake umat manusia anu iman anu henteuna ningal kesam kaluarna ngeman awak sakujurna. Allahu Akbar. Kesang anu kaluarna ngukur kana leutik gedena tina dosa nu dilampahna keur di dunya kelak tobatna.
Paamprok salaki jeung bojona teu wawutina rupana anak kabur ti indung bapana sieun dipenta amanahna Allah pejabat kurahayatna salaki ku pamajikana anak buahku atasana pamimpin murid ku guruna ke bakal paling isu sekalian ayeuna arek dipenta jajan teu boga duit geus kacau urang teh nu boga anak isuk mah dipenta mamah mana sia baheula pernah mere sangu haram pernah mere pakaian haram dipenta kita percaya modal gitu lah kita percaya itu proses alam kaopat nu bakal kealaman kurang tak mudah-mudahan kumpulna ieu sehingga jadikan satu wasilah urang ke dikumpulkeun bari aya di bawah naungan yuh Allah subhanahu wa ta'ala amin geus eta masalah alam mahsar akidah sam aya nu nyaurkeun 7 golongan kieu beunang urang ke kapanasan aya imah dipenta izin ceu nyuhunkeun iuhan abdi ka dieu mangga nging dina teras kalebet ban begingeuna nya isuk dina kekayaan kapanasan urang neangan iuh-iuh tina sorotan matahari maka aya sab'atun yudilluhumullah Allah bakal nyuhan ka 7 golongan anu ketika eta dina alam masar teu aya iuh-iuh kecuali iuh-iuhna Rahman ridona Gusti Allah. Hiji imamun adilun awas ulama ting nomor 1 pamimpin anu adil kunaon pamimpin di nomor 1 keun bakal menang iuh-iuh sabab hese jadi pemimpin anu angel kacida kelaanan maneh we heula ka pamajikan ka anak komo ieu imamun adilun RT adi nu matak dina bansos ulah dibikeun ka durna wae sia teh goblok RT ari dulurna mu cekil deur ari batur kapilaraan ari adil tepan wadu syai'in fi mahalihi hiji ta imam nu adil kadua wasabun nasya'a bi ibadi rabbih budak ngora nu tanginas ibadah ka Allah pamuda-pamudi aki-aki ini mah teu kaitung naon sababna gogoda gede keneh ka budak ngora mana usiana hiji ti 0 tahun sampai 15 tahun sibyan ngaranna ti 15 tahun kaditu subban awas aya sibyan aya subban ti 40 kaditu suyuh amang geus 40 leuwih suyuh geus kolot tah budak ngora ieu da rek ibadah batur mah keur judi selot keur nangkring di jalan ngagaur-gaur naon urang ngaji masya Allah iya rarai-rarai nu bakal menang iuh Allah amin demi Allah yakin menjadi panas we deui subuh teh salat no jam 8 salat kunut kapoe sih ya mudah-mudahan ya
Udah mudi nu di mana-mana teh. Sing menang ieu wae. Tanginas mun diajak ibadah teh. Aki-aki jeung ini mah pantes tanginas oge da kulit geus barutana. Ari pamuda mah pan lagi naon? Strong. Sumanget dina goblok gitu dah. Ulah nyebutkeun wajar cenah pamuda. Lain wajar. Wajib dihajar. Lain wajar. Anak muda itu gerak. Labuh tina motor, anak muda. Segala teh anak muda. Ari Abu Jahal kolot tetes ya. Awas pamuda nu tanginas ibadah ka Gusti Allah. Tos we 40 ka bawah. Dalam geus 40 ka ditu geus mumul ibadah geus picilakan. Hati-hati. Penentuan. Erek asup kana finish 40 tahun ka ditu. Kamu tuh, cerut kena 40 tahun masih kena judi slot, angges ribu we eta. Geus. Sul khotimah. Tapi teu kitu, lamun kuat hidayah insya Allah. Kitu tetoni seteh. Warajulun katiluna lalaki qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Aduh, lalaki nu nyantel hatena ka awewe ka masjid. Sok itu ka masjid. Tuh huruj turutan. Mu'allaqohna ka masjid. Ih, kangen we ka masjid. Poho ka pamajikan. Da mu'allaqoh hatena ka mana? Masjid. Ka masjid. Mahulang si Tony eta di Perum ku nontosan lohor terus ala lohor teh ka maka Perum deui ngagoler deui kunaon sia ngagoler Tony teh digawe nontosan asar Masya Allah masjid ngecas ka masjid ngecas HP bari teu minta izin ka saha ketua DKR bari uang kas DKR teh nu masyarakat isuk nu nuntut sa masyarakat. Hati-hati. Goblok dengikeun sia teh. Wali kulli syai'in hakun. Ada tonis ya. Lamun keur di perjalanan bade ngecas wawartos heula kan ketua DKM mah ari imaroh masjidna saya. Itu. Aya naon ja? Bade ngiring ngecas. Oh mangga. Palebah ayeuna di ngaran teh perjalanan rest area. Aya ketua DKM. Lamun ditulisan untuk ngecas yang lagi di perjalanan berarti saya izin. Mun tulisan jangan ulah sangeuna. Pakai diriung ku masyarakat mareta kieu sia mana keher. Urut ngecas baheula tokan. Karunya DKM geus nut-nutan jam 3. Ya Rahmarom. Aduh. Beak aja. Kudu ngecas. Oh ini kabarerangan kabeh tah akibat lo Bandung ngecas. Ayo nong geus dumpun net eta waas parum ke di akhirat. Di kuburan. Coba wis seribu. Ya Allah. Mu'allaqoh fil masajid. Insyaallah urang sing ahli masjid sadaya. Nya. Amin. Ya Allah. Kamarana siapa muda. Kedua, katilu, kaopat. Warojulani, ya tidak bakal menang iu-iu. Atau keur kepanasan menang iu-iu Allah geura sok subhanallah. Ngajaran geranyi. Keur kahujanan, awewe cicing di jalan. Torojo aya lalaki. Mawa jaket-jaket arasi. Manehanana teh naon? Kok Nih. Abdi sadar keluar tina rahim istri. Ari kapan kahujanan wios kumaha hoyong milarian iu-iu aras dimulai nu akhirna atuh ngiring goblok panas deui atuh panas deui atuh
Panas deuy. Panas luhuran ya. Aduh. Kade teh. Mana warojulani tahabbana fillah. Dua lalaki anu saling dekat cinta karena Allah. Mana? Lain gay goblok udah teh. Dua lalaki nu mencintai karena Allah. Lamun karena Allah mah moal tumiba kadinya. Bro, ngaji. Oke, Bos. Tahabbufillah. Oplosan nying di dieu. Oh, eta mah atuh Ajis. Moal kayuan atuh eta mah. Dikusrukeun ku Allah. Kelompokan Ajis mah jaya dina oplosan. Istama'a alaihi, berkumpul karena Allah. Ieu kade puji. Niat tu puji karena Allah. Puji lempongkannya. Komo isuk mah geus legana bakal loba. Jahe ngaraji. Ngan ku aing ditahan bisi ngagoda ka aing. Da aing di jelema atuh sia teh. Yo power tuh aya balat tuh. Jadi gabru kuduanya. Digabru kuduanya. Wa tafarruqan alaihi. Was berpisah karena Allah, bersatu karena Allah. Ade. Tapi lu bakal menang ieu waras. Orang mau berpisah teh dikarenakan tidak satu image, satu mindset, satu ideologi, satu madhab. Lebok madhab sia. Hei, lain Sapi'i keluar itu sia. Lain Maliki keluar. Nah. Ieu kan baju beda-beda. Buka kabeh akur sia teh. Tah, ieu teh sing bisa menyatukan karena Allah. Maka punten-punten lamun nyamper ngaji ka saurang eta ganjaran teh taplok ka dieu ngajak. Bukannya saya kan nyamper duaan aing kurang loba ya. Ya kudu kitu. Ayo mana datang ka malam rebahanan, hayang ngopi wae. Lain karena Allah, lain aing mah kebae, masia. Masia. Dan apalin karena Allah jeung teu bakal Allah. Ya, banget ayeuna juga saroleh. Wah, pakar tuh. Cek malaikat des ya yang ngopi unggul. Tapi mutafarraqun istama'a. Sing karena Allah kade milih kabogoh ge sing karena Allah. Lamun karena bogoh masa keudeuh. Kapanggih wah hitut geus putus. Neng kok ternyata kamu cantik-cantik bau cubluk. Taksing karena Gusti. Awas. Hei, lamun mudag maneh awewe dengikeun Bo. Ceu. Mudag kana kabeungharan. Sakedeung beunghar. Harta bakal terebea. Jabatan ngageser. Coba lamun karena Allah. Maupun ada atau tidak, sangsara atau henteu kulantaran dasarna kalimah Allah, insyaallah sangat. Kang, mantog kayaknya. Jadi prinsip ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendak. Pan awewe monyet nu kitu. Kare laki ulah kajebak di mana? Wah, sih. Like boys. Ganti deui cenah. Di petaan pulsa teh dibere teh sieun teh diputuskeun. Putuskeun kitu geus bari pepenta mah we geus putuskeun. Eureun. Lain karena Allah. Jongkil. Neng, udah makan, teh kudu dititah goblok. Geus lapar mah dahar sorangan ieu. Lain karena Allah atuh kitu mah. Cie perhatian Allah.
Udah mandinya udah tuh. Tahaban pillah. Ini ayeuna mah jadi pamajikan, waduh, eta diperhatikeun darah. Pengalaman jauh dah. Gen, hidup itu perlu ada pengalaman. Diberi sukses terus gak bisa jadi Firaun. Ya, kadek, ieu babarengan singkat Allahnya. Aang ke bawa sapaatan ke sararea. Da amat demi Allah kena rumah sakit jelema hade. Minta sapaat ke sararea. Kemana sih ada tanya? Jangan. Kayak ngabulan tong neraka ya. Ah naon sih ada di. Oh aing teh teuing dosa teuing. Aing mane kamaran nak bere ka surga ada gitu. Keke. Kok si atas surga kumaha? Aku mah tukang ria di dunia lagi teh. Ada dahar ucing. Tulungan. Kata tulungan. Bagaimana bakal saling sapaatan dah kade dina kahadian. Ayo awewe WTS dah. Wanita tukang salam. Asup ka surga. Ke di dunia nama lah, geus eta raka matrosa tapi asup ka surga. Ai pete dina hatena. Teu eureun pikir kau. Di bejaan ku saha? Ku jelema nu teu disangka. Dituturkeun. Ayo ke surga. Surga. Awewe teh hareup kan? Mana hangat tukang. Eta suka surga. Ningali bujur awewe. Teu tulus kana surga. Kana raka deui. Itu bohong, itu mau bohong. Tapi saking kubahayana awewe. Cici, udah ulama mah ada waliullah mah sok kitu nyeun anekdotna teh. Wali-wali Allah nyeun anekdotna teh hebat gitu. Hebat. Saking kubahaya-bahayana awewe. Kayak bakal menang iu-iu. Warojulun tak hebat. Tolabat rugi imro'atun data mansabu. Aya awewe cetek. Bang, kan karena itu. Wajamalin kulis awewe. Sok toni sia ikanya aing sia. Torojol aya awewe ton nyamperkeun mane. Ton. Apa? Muka anjing. Dibuka awak bajunya. Nikmati aku. Cicipi aku. Cicipi saya dari baso. Eta geus nembrak awewe kitu. Tilihaneuna tuh. Teu kudu kawin. Terkepok bahasa ini akhofu billah. Neng di baju deui sia. Geuleuh aing mah geuleuh. Tinggal itu teh. Aing mau menang bidadari atuh isu. Aing pete awewe teh baju deui. Tepat neng geuning nikah ieu. Kecerak cipanon. Begitu geus diakadan jam sarapan. Dua anak katabrak beus. Maot surga. Hari malam ayeuna ini akhofu billah isuk aja saneul lain. Aisyah. Bari aweuna teh gelis atuh geura sok. Gelis atuh. Sok geura. Diajak ieu di upaya. Ibu teh ini akhofu billah. Bisieun ku Allah. Gimana jangan anu sunyi. Samarukna tatang kalah tuh bakal jadi saksi.
jukut nu kaleyek jarkut tujar-tujar dina jukut jarmak tujar-tujar dina sama itu di pantai eta bakal jadi saksi komo eta kerikil nu di sama geusik nu di laut jadi saksi itu wakola ini ahobu bilang cekap bogot ya mana tanda kasih sayang ya udah kan ini udah mana kesupannya dong neng siapa aja lo ngomongnya neng kedua nih gitu neng putus aku kenapa kamu itu bukan wanita baik apa kata ayah papa kata nu diajak jinah atuh ayah cerita kan dia mau keren ngadongin punya tukang tampir mau di ayeuna mah tukang boboko aja dagang kukurudina tuh payu tasapoe bari pamajikan anak tuh boga beas mun ayeuna tuh boga beas balik dicarikan akang kenging teu nyai datang deui kukuringan deui balik deui eueuh nu pai palebah poen katilu katingali jahe jana heran ditinggali man taal iya kisah waliullah aya naon ieu sabaraeun kabeh yuk ka imah geus jero ka imah kunci ditanya ieu teh sabaraha sok kami rek dibeli ieu 3 kali lipat hijina harga sahiji tapi syarat maneh kudu merkosa urang kunaon ibu salaki aing geus eueuh tak kitu ateul awewe nanti baheula lagi keur ngajaran di poe dikumat terus bau enak kadinya nyajinya ya hampura ari pete kumaha eta pameget tah di sisi lain pamajikan jeung anak bisi kalaparan di sisi lain ieu duit menguntungkan nu akhirna sok atuh cenah persiapan eta awewe kudu si mang tukang giribig mun ayeuna ka imah ka jero ka kamar buka heula baju dangan lumpat jeung kabur mana aya jandela mun ayeuna mah naon open week disungkal buah dugikeun ka jatuh 3 lantai atuh imah arah baheula kan ku batu jatuh nepikeun ka aya kaanehan kubrak kudu cilaka parah kudu gugus sungkul lumpat ka imah pamajikan anak kumaha ngajerit deui boboko eueuh duit eueuh awak rusak jabat 3 poe teu kabagian teu boga beas dobrolkeun kitu eta awewe hari sia akan belet-belet deui padahal mah tindih ai dasarna naon ini aku sok sanajan maneh teu ningalikeun kaula sieun ku Allah ai teh geus kitu kaluar nabang barung mun ayeuna mah dina naon teh babanci keur kieu aya ngahiliwir kaame ku hiji abringan raja sungit ieu di mana arahna ari pek teh aya hiji dina teras nu ngalamun sumber seungit eta teh dinya beken kan aya raja sok aya mau ahli fatwa teh modikeun urang mah MUI na penasehatna ya syekh wa ya sayyidi ada man min auliya illahi ta'ala ternyata ieu tukang tampir tukang boboko ku Allah diangkat derajatna jadi wali Allah tina nyingkahan perzina geus nembrak kitu mah teu kudu ngarayu sana efek teh ku raja diangkat dibere naon masa peti tingalikeun 3 poe tapi si isuk rumah tangga urang 3 poe lapar dagoane nya bukan we aya Pak Jokowi ngalangkung gitu kan bagi sepeda
itu seueur keanehan teh dah. Ari ayeuna mah naudzubillah astagfirullah naudzubillah min dzalik mudah-mudahan sing disalametkeun sadayana nya. Kade ayeuna teh geus caruplok iman. Ayeuna mah judi teh melalui online. Jinah melalui online. Itu tataranya nu urang nu ripuhna teh. Cek intel aing oge. Yang ningali itu apa? Allahu Akbar. Kagendap rajulun tasaddaqo ahfa hatta la ta'lam simalihi. Nu pinter sedekah bari didireun teh apal? Sedekah. Ya minimal diajar kieu. Aya nu teu dahar, ya pamikeun. Ulah di urang dijaga, di hamba Allah. Jusuk papangi, ayo urang bikin beja. Aya, disajen gambal aing da. Geus gugur situ. Kadek sing pinter sedekah bari teu apaleun leungeun kenca jeung leungeun ka kitu. Nu matak nu ngamplopan teh mere duit teh di aramplopan eta teh lain katingali gede jeung leutikna disumputkeun. Sing pinternya bareng bere bari ulah hayang apalah naon tuh dah. Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Utsman sugan di baliho keur sedekah tuh. Kecan aya usul percepakan gitu. Bari nage moal deui. Ayeuna mah kudu dipoto. Sebagai pembuktian. Lalaki simalihi warajulun awas ya. Lalaki nu pinter dikir dina keur waktu sepi. Bebejehnya sing dialajar. Can bisa sare mah di dia teh Allah sholawat. Bisi napas nu terakhir. Isuk teh naon yuh prek ieu teh nu ngalakukeun 7 perkara. Bakal menang yuh Allah. Babari tuh, bareng. Guys, eta perintah alam mahsyar tentang bagaimana kayana. Tapi mudah-mudahan naon bae amalia urang terus dilakukan urang sing kenging ieu na arasna Allah. Amin. Mahsyarna Allah. Amin. Dan sing pinter we ti ayeuna nya. Saur Kanjeng Nabi ayat 3 golongan nu bakal menang ieu aya tambahan. Berarti tadi 7 ayeuna sadiji. Jadi 10. Tuh. 10. Acan deui 3 di ditu. Acan 5 loba geuning. Hiji. Nu bakal menang ieu ke di aras teh nyaeta jalmi nu sok daek wudu dina keur waktu hoream. Dina salat. Idza kuntum ilal shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Eta teh ku akibat aya hadas. Awas, aya hadas, aya khobais. Ready? Aya hadas, aya khobais. Naon ari hadas? Hadas mah pabatalan hiji perkara saenggeus niat, itu hadas. Contoh, nawaitu al hadasil asgori fardulillahi ta'ala saatos niat eta torojol we pabatalan cek Imam Syafi'i 4, saur Imam Maliki 5, Hambali 3, Hanafi 7. Nah, kudu apa? Ya haji di dieu mah sadayana madhab teh. Ngarah teu pakawang-kawang sia. Itu ieu mah Syafi'i, itu ieu mah 4 madhab itu Quran jeung hadis Syafi'i. Ari hadas teh nyaeta kaluar pabatalan saenggeus ni upami khobais mah kadek ngalikeun. Min sahlin ba'da niatin. Awas. Anu dina ieu hadis Kanjeng Nabi nyaurkeun tina hadas aya hadas naon? Alit mata aya bahasa najis. Ai najis teh secara lugot mustakbirun nu dianggap geuleuh. Tos, cek naon? Cek lugot. Langsung kana pikir. Aya najis kullu ainin haramun tanawuliha alal itlaq halal ikhtiar ma'a suhulatin tamyiz.
nu ngaran najis teh nya eta haram dengekeun. Dat anu haram dicekelna alal itlaq kalawan mutlak. Baik menurut ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis maupun ijma. Halatil ikhtiar ma'a suhulatin tabijun. Awas. Contoh. Tos abdas terus keluar angin. Batal tah. Itu tah itu eta teh hadas. Lamun di luar teu niat lain hadas. Contoh ayeuna teu boga wudu, sana teu boga wudu. Aduh hebat garudu abdas sadayana paingan caang lampu. Iya. Ketika orang boga ayeuna ye hitut teu matak jadi hadas sabab teu niat. Gitu. Tah lamun ayeuna tadi niat terus naon? Hitut jadi naon? Hadas. Ari hadas sayun al hadisun hiji perkara nu datang anyar datangna anyar-anyaran. Contoh tos wudu pada kulit pan anyar tina wudu teh terus naon deui keluar angin atawa keluar hiji perkara tina kubul jeung dubur. Katilu nyabak kubul atawa dubur. Opat paantel awewe je pada gede dua. Berarti budak jeung kolot henteu lamun teu make sawa. Contoh aya budak karek usia 6 tahun ulis ku si jang ilham tos wudu da kulantaran aya hasrat naon hate dikieu nuturkeun hasrat lato-lato ai ku si Toni mah api-api ditangku da nyaah kupah begitu suhulatun make sawat imam sadayana ngamutlakeun batal wuduna budak mah teh sabab can kataklid jangan awas pacok aya gitu atawa awewe ka lalaki budak teh 6 tahun kasep eta kado dicontohan teh dicook tu lale gajahna gugah hiji perkara anu anyar datang alladzi laisa bimuqtadun wala ma'rufun tara biasa jeung tara dikanyahokeun sok ditahan-tahan ge hitut mah datang pantel kulit muncak Imam Maliki maka ningali awewe anu geulis bari aya hasrat tas wudu batal sorry Imam Maliki dan pantel kulit teu batal ai urang mah Imam Syafi'i ningali istri anu geulis teu batal tapi pantel kulit dua nanagen alus sok rek milih mana nu matak aya naon taklid ketika ngamalkeun taklid bade taklid ka mana mangga bisi engke urang ibadah haji nyekel pamajikan bareng amin ari kaos tangan soe urang nyekel pamajikan da bader cicing sate mangga taklid ka imam saha Maliki teu batal. Nah, ieu ilmu fikih jeung budia. Terus hadas datangna sanggeus niat. Kadua aya khobais. Eta mah sebelum niat. Contoh keluar hitut, pantel kulit, terus nyabak kubul jeung dubur eta mah khobais ngaranna. Lamun tina aen mah najis, teh cacah. Gitu. Mereka keur salat, plek kan anyar datang teh. Ieu najis. Batal salatna, batal. Naon sababna? Hablun najisna lain ku hadasna. Ngerti? Tos. Ari hadas, aya hadas labdi, aya hadas majaji kadieu. Ari hadas labdi mah nu tadi. Mana? Ketika tas wudu kadatangan paba eta labdi. Ngan aya hadas majaji. Naon? Goreng hate. Hadas.
bersihan wuduan. Mana idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum, ketika keur wudu dengekeun piceun hadas doraka panon. Ngameu minyak awewe nepikeun ka terangsang piceun. Ngadenge obrolan gibah itu ieu wuduan. Kekemuan. Tak eta hadasna janji. Kan urang maca nepi ka dinya wudu teh nya. Atas saja. Heh? Tos wudu langsung muka film BF-nya. Tak wudu nu alus mah kieu. Ditembongkeun aya nu ngirim anu oke, langsung dipareuma anjing. Goblok. Isuk teh kirim deui. Kahade eta hadas. Hadas teh. Kunaon atuna urang di wudu? Kan kapungkur Nabi Adam alaihissalam. Kunaon kedah dikubah ieu? Mandi antel kana dandaunan buah khol. Ieu ngarawat buahna, ieu kana tangkal, ieu kana akar. Nu akhirna ku Allah dihukum ditah dikubah. Nu mata syariat wudu mah dikapungkur kitu. Mudah-mudahan wudu maghrib kurang sehingga ngeukeun dosa nepi siang gitu kan. Eta we insyaallah caraan kabeh. Ya hadas. Hadas teh aya hadas hakiki, aya hadas majaji. Ka majaji mah ieu da. Doraka panon, doraka leungeun. Tadi urang tos nyekel ka bogohnya dina motor. Cek urang teh neng nangkeup awewe teh. Tah ku wudu teh leungit tosana. Margi tos leungit eging nangkeup deui. Margi bade wudu deui. Si goblok. Ari eta naon? Taubatul kadzabina ala atrofi alsinatihim, jelema anu ngaluluconkeun kana Rahman Rahim jeung magfirah kami teh nu kitu. Nganggap enteng dosa leutik nu sehingga besa pedah kapupus ku wudu. Hati-hati. Ka ayeuna urang ngalengkah ka masjid, ka pangaosan. Ieu teh keur ngaleungitkeun hadas suku. Gitu. Dalam mengkukuringan mah urang loba keneh ngalengkah kana pi maksiateun daripada pi taateun. Astagfirullah. Jamul makari bipatiro ta eta nya. Punten. Ai wudu lain paya basuh sia teh. Kadal ge bisa eueun sia teh. Data aya kadal anu teu silang-langnya. Mandina tara kadal. Cina tuh wudu teh ulah kos kadal. Si bener wudu teh ida kuntum ila sawapak silu wujuhakum dicontohkeun ku Rasul. Cai teh mana batasan rarai. Tina tarang dugikeun ka dieu, ti gigir dugikeun ka dieu. Ieu mah ulah payah baseuh we. Sing baralik wudu teh. Gusti abi mau osok salat, osok wudu. Sing wuduna cek nu dititah ku Rasul teh. Eta kitu. Eta penak jeung Rasul pan aing ngirim ulama. Gak ulama lagi Gusti di kantor Pemkot. Oh. Ping panggil. Aya naon cenah kantor Pemkot? Ngantosan proposal. Gebung tah ulama nu kitu, ninggalkeun paimaran, ninggalkeun pasilaan. Masyarakat nu awam asup ka surga sabab dosa kiai. Hati-hati. Kemana jeung anak-anak? Rapat. Kita moro-moro tanda tangan. Tapi kan ninggalkeun urang kali. Wahina santri teh kararieu. Babudu teu apaleun. Matak aya fardu ain jeung fardu kifayah. Ketika fardu kifayah aya ahli fikih di lemur urang, tak urang contoh nyontokeun. Mama wudu teh cek ajengan kieu. Eta teh geus kalaksanakeun fardu kifayah. Tingali heula pamajikan waras teu wuduna. Ulah wakang ngoprak-ngoprek masalah make up ulah sih. Wudu na we heula. Wudu bener geulis hate jeung dohir. Aing oge baheula satos kawin teu langsung wokok. Mamatahan heula wudu aing maka pamajikan. Aduh, bisi dihisab isuk daerah. Ka surga urang salaki. Hei,
Kadieu lek. Teu nu naroskeun. Saha? Oh, pamajikan. Aya naon nyai? Kang, aing teh beuteung mah seubeuh. Pakaian aing beuteung. Imah pageuh, beuteung reuneuh. Ngan aing masalah akidah jeung muamalah ibadah teu dipapatahan ku sia. Rajin aing kana mingguan ku sia kan dicaram kadang dibawa aerobik. Oh senang. Udah mau begung-begung gebu moal. Siapa dah? Terus aerobik, terus senam pagi nyebrang. Ya gitu. Ya. Yang ayeuna make we lah. Bisi nunggus baroga anak pamajikan peupeujeuh tingali wudu. Wudu na itu. Beres wudu beres sagala rupana. Beres sholat beres segala rupana. Betara aya tuh nu keur sholat palirik-lirik mukena. Nanyakeun harga haram. Papatahan peupeujeuh. Naon sababna? Cilakana awewe tergantung ku masa laki. Sia box ya. Saya dikirim ke desa. Wuduna heula papatah. Ah, neangan teh kudu geus ngarti agama, syarat mas kawin cing gede. Contoh, Neng, Nisa, ka dieu. Nisa teh istrinya. Mohon tiasa paduna wudu terang aya genep. Papatarana siji opat. Syarat rukun wudu terang. Salat kumaha? Kieu. Seujeuh rukunna 17. Eta ayeuna aya fenomena. Ari nit ka Al-Jabar ditanya rukun salat teu apaleun. Ah, paurna Ka Al-Jabar. Masih badak. Bu, habis dari mana? Di Al-Jabar. Masih terbekas di Jawa Barat. Saya mau nanya rukun Islam berapa? 5. Rukun sholat? Gak tahu. Si goblok. Kita ditok dadangan salakina. Dia nyajang. Bapak tahan rukun sholat orang salaki. Itu. Naraka setengah. Pemajikan setengah. Kan naraka salakina mah full. Full. Kata teh hiji pemajikan ngomong opat. Tapi asal ini kena opat dari waras. Gitu. Nah poligaminya. Meureun. Kadek. Wudu. Untuk kieu. Udang subuh horeang, wudu teh paya basuh. Kamari teh aya nu silaturahmi inumna ka dieu. Ujang nuhun cenah budak teh jadi bagus. Ah eta mah soleh we budakna euceul. Entut. Oh atuh mah kitu soleh mikir dipuji atuh. Eta subuh cina asalna hese jadi babari. Wudu. Ah paya basuh. Paya basuh. Paya basuh. Si beungeut. Eta si beungeut unggul. Kapungkur nuju alit geuningan. Salat acan, rieu basuh. Ayo. Pengalaman cadena? Pengalaman. Karoblok kabehna. Abdas teh sing leres. Dek ketika ngabdasan ieu sing bisa ngabdasan ruh nu aya dina beungeut. Ketika panon di tetarang teh. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Tarang pernah mikir di Cikabatur sing kakumaha. Kayu wudu sebenarnya kehe. Ngaji pikir mah babari. Pelebahkan panon. Sing piceun hadas doraka panon. Ya Allah, abdi ningali rana keur mandi.
Ya Allah, abdi tos video call jeung kok teleponan jeung mesra-mesraan jeung kabogok pijeun tina. Kemung itu. Nah, ieu wudu hakikat. Begitu kieu, rat Allahumma ini kitabi biyamini wasyimal biyamini. Ya Allah, abdi pantihan tampi ieu teh sing bisa jadi alat nampi kana kitab engke Gusti. Buku urang kamu geus katuhu ka tari mana geus naik kelas. Geus moal ka neraka eta. Melompong ka surga. Tapi ka surga jeung ka neraka hese keneh ka surga. Ka neraka mah teh persyaratan. Jublos mereka itu. Teh persyaratan ka neraka mah. Los teh cara langsung. Karena surga masuk persyaratan. Kabulumbung ka surga ka neraka. Sapertos ayeuna we gini. Babari kana pi neraka. Karena di surga mah mata kerja ya Allahumma tini kitabi biyamini wasibni sabai Masya Allah muruluk dosa tidi tesakumak kecelakaan cahayaan di kubah ulah nepikeun ka dieu sakehe dia mah di jaket seret sakieu da budu sakieu sakehe dengekeun sia teh dengekeun ta sia teh si waras budu sia teh ari marifat alus ya teh tuh aya deui nu ngarijikeun wati Allah aya mah teu geueung ari wudu teu waras hah aya teu teh ari ieu marifat kuat ari ibadah ngacaprak atuh teu saimah ieu mah jaket sakieu teh sakieu istri sakieu we atuh pake mah basa kadel wudu sing waras balbakin Allahumma la tu'tini kitabi bisimali walami waroidoh lamun narimaku ieu geus mengkol ka palidinya tah panggeuning teh aya nu nampi ku naon dua belah tangan aya nu nampi ku tongong tapi si hareupeun nu nampi ku tongong eta Yahudi geus Nasrani tuturkeun ku urang ayeuna nya jadi sumpah barengan ngajajar deui langsung kana naon kana musab sirah saeutik awas buah nunutan si pahiri jeung sirah leutik baru kanjut siapa itu apa? Kebaca Allahumma harim. Ya Allah ya Karim, geus teu pemuda bisa doa ieu. Ngantara di mana aja. Kalian Allahumma harim sya'ri. Ya Allah haramkeun hiji rambut. Nu matak ulama mah dugi ka kieu. Eta nu goblok ya. Dengekeun sia teh, anu rambut panjang. Pan aya ka dieu tah. Ka dieu ya. Jadi teu. Naon sababna kaluar tina batasan sirah awewe. Rambut di dieu. Pantungtungan di dieu. Pentil susu goblok eta mah situ. Sante teu saeuh kade dina fikih ibadah sing waras awas di hadas naon sababna sabaraha hiji otak dipake licik mikir ka batu tah teu-teu eta teh teu-teu sia nu wudu ngapoe licik ka batu sing atuh Tony sia teh mikir tak eta aja bil makari teh nu hese wudu eta teh ya jarang atuh nerangkeun kieu teh jarang kur kitu we basa beungeut nya kekemu gitu nyingreuk cai bisalah bari renang ge eta abi mah acan bade teuleum wuduna teh ngan asal singkarti nawaitu rafal hadas jadi
Jadi tak? Jadi ulah hese. Jadi atawa keur hujan. Wudu nawe tuh apa lagi? Cenol gitu. Cicing, aing mah pikir nangis tingkatan luhur. Jadi mah ngan ulah. Awe tuh bro. Jelung. Jadi we balik teh aya tarti. Eta mah dihijikeun. Silang lah. Terus naon sampai kadek dina sampean pepeujeuh bageut upami ayeuna urang sok eta geuning. Baheula mah kapungkur. Sok dina balong saneh. Dina balong. Kagenepna jong cai. Ayeuna jongna teh sempat dieun teu jadi. Hiji eta hati-hati. Kadua upami kupanyuk. Banyur we kieu teu diangkat. Tanu ieu teu kakumah. Sok sana jam 2 wuduna teh moal jadi nu kitu. Ai petik sup di alam masa. Kayuhan anak inung suku. Da wuduna tuh teu sampurna. Inung suku. Kebayang. Allahumma sabbit tah nu wudu eta nu engke dina siratal mustaqim teh jadi baradak jalan teh. Sedangkan siratal mustaqim teh leutik teh. Dia ibarat hiji rambut dibelah 7. Dugikeun ka aya nu kieu doang. Ieu mah ngabalong bang, naon hiji nu sok mere jalan batur. Ieu mah dipenta PNPM dibaur ke RT. Cing ari sia atuh. Tapi keur ka aya jalan gang pedatanan mana nu dibenteng. Tah eta mah lah sok sanajan Kiai Haji gen anger nyungsep. Allahumma sabit sing abdas sing sarai. Sing nepikeun ka dieu tah abdas teh tah ka dihampura tah ka dieu. Bari angka ulah cuk atau suruh nyai atos. Kumaha kitu cing ningali hari sia wudu kieu teh baheula munatan supaya baseuh. Jangan di pemajikan saja gitu. Tidak rakal. Oh iya, udah pikirkan. Hiji, 2 loba lempang ka masjid. Sanes ka kafe. Sanes ka tempat futsal. Sia makan futsal hujan ini gerai ka masjid itu. Yeay. CN1 COD hujan gini ke masjid makanya saling kate 40 poe atau salutik diangkat ke masjid kesan sekali Jabar sekali Jabar pada TikTok kan ngarap viral koplok. Aing menyeri hati atuh begitu hari kedua dibuka anu tiktokan di masjid naudzubillahi minaz kiamat. Datang ke masjid teh hayang selfie lain hayang itikaf. Keungguin. Geus we datang ke masjid nu deukeut lah. Katos teh. Deukeut heula isian masjid. Yuk, siga lajar. Atuh siap lohor nawe heula atuh nungtut teu 5 waktu nage samapuna urang we heula da kieu mah ditaroskeun ngan anu 40 dinten teu liren ku Abah moal dibere ka parkiran tadi nu pulang anting 40 poe 40 penting terus-terusan ka masjid ku Allah moal dibere ka parkiran tuh tinggalikeun santri mang tahun pulang anting ke masjid matak mau ayah santri nusantara subsanajan ayah hiji paling 2 3 4 5 paling genep
kan itu kehitung beak buang hiji jeung sakola ini sampai terus ke waktu poek dia bisa mana nyepeuti setengah subuh sih itu ya waktu setengah subuhnya goblok si Tony jarone setengah subuh tutupan rerekan ngarep poek kene Tony mana li ajli dolalati ma'al jamaah li ajli sholati ma'al jamaah arah-arah rek sholat bari berjamaah bebejeur ieu dina haliah ieu sok diajar di dieu we heula gitu mung eta padilahna ti Allah nu disdugikeun ka Rasulullah salami 40 dinten teu wau teu pas berjamaah ku Allah moal dibere kapakiran mata lamun ayeuna urang masih kena pakir tanya we heula mus titik bro urang nya pacek alogen iya kana budu ibadah heula ke pertulungan datang urang mau pertulungan hayang datang hari ibadah mumul mudah-mudahan lengkah masjid ke masjid urang sok sanajan saminggu sakali dina jumaahan Untuk kasarean. Ada Jumat mah beurang jamnya. Maghrib, isya, subuh. Sok. Jumat mah beurang. Puting keneh teh regan nutup sok sing dialajar pinuhan marasjid. Punten nya luzumun fil buyut wasukut. Akhir zaman teh sing pinter barometer cicing di masjid jeung cing obarete. Teu kitu dikir jeung shalawat. Teu akhir zaman ini. Lobayan tikuna yakhrujuna kalam min juhalatihi keluar kalimah-kalimah ti jelema nu bodoh juga bener. Ayeuna mending repeh lah. Nomor katilu wamut imul jai merendahar ka zaman nu keur lapar. Pepujih tadi dia merendah ku Allah dititah puasa urang teh supaya tengkang rasa kalaparan jeung sana gitu loh. Mudah-mudahan urang sing dipesah kakiatan ku Allah. Sing dijadikeun hambana Allah. Nu maksiat nu katukang mudah-mudahan Allah sing ngapunten ka urang sadayana. Anu kapayut mudah-mudahan urang sing diaping hidayah jeung taufik. Amin.